Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun tangtos ngaturkeun nuhun sasadayana. Sareng ulah hilap sanes teh hilap ngaturkeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kaayaan kieu urang Gusti Allah masih dibiasakeun keneh naon. Bari salasna mah sok rada prihatin sakedik gasan seueuran gitu. Padahal mah sagala rupi teh da emang tos aya dina kesaning Allah gitu. Jadi seueuran itu sakedik gitu. Ayeuna tadi nu aludu tos didoakeun mugi rada mandi biasana deui. Urang teh aya bari pangaosan teh biasa sono teh tarapang gitu. Barang teu aya kamarana gitu. Namun saparina teh eta sinten ulah sangakeun ka Allah da sagala rupiah anu kesaning Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun urang nyeurkeun syukuran, nyeurkeun sabar dina kaya saridimpeun ada henteu setiap waktu cocok sareng hoyong urang gitu. Cocok ayeuna ogepan. Nya mun sok aya pangaosan teh sok asa bade kumaha kitu. Aduh kamarana sing ngagara mangli gitu. Sehingga oge urang nyanyikeun salam dan sholawat ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW, di mana anjeunna jadi anu bakal nyalametkeun urang sadaya. Makan ayeuna dina urang waktu aya keneh di alam dunya ulah hilap ulah petot nyawa sholawat ka anjeunna. Ayeuna nu bade dilurikeun tang-tang da acan tebih teuing sareng da ari ilmu pangaosan mah iraha wae ge tepat wae gitu. Jadi pribadi soyong nerangkeun deui tentang sholawat dan keutamaannya. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad Abdurrahman, Nabi SAW bersabda, ketika ada orang atau umatku muluk salam kepadaku sesudah aku tiada, maka Jibril menyampaikannya kepadaku. Katanya, "Hei Muhammad, inilah salam dari Fulan putra Fulan." Lalu beliau menjawabnya, "Waalaikumsalam." Artinya, salam, rahmat, dan berkah Allah juga tetapkanlah kepadanya. Sakit meni para rukuhna didugikeun saurang-saurangnya. Tak urang teh ulah horeaman, ulah mumulan nyebatkeun teh ngucapkeun sholawat ka anjeunna. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas Malik, katanya Rasulullah SAW naik ke mimbar membaca amin, lalu naik dan membaca amin, lalu naik dan membaca amin, kemudian duduk di mimbar tadi. Baginda mengucapkan amin sampai 3 kali. Jawabnya, Jibril datang dan berkata, "Hei Muhammad,
Orang yang menemui Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya hingga mati, maka masuklah ke neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya. Jawabnya amin. Dan orang yang Allah menjauhkan rahmat darinya. Jawabku amin. Dan orang yang mendapatkan kedua atau salah satu orang tuanya tetapi tidak berbakti kepadanya hingga mati, masuklah ke neraka. Allah menjauhkan rahmat darinya. Jawabku amin. 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 Dan orang yang mendengar sebutan asmamu tidak bersolawat hingga mati, masuklah ke neraka. Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Jawabku amin. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Musayyah, kata Umar, aku mendengar bahwa doa setiap orang ditahan di antara langit dan bumi, dia tidak akan naik kecuali jika dibacakan sholawat Nabi. Mani pisan mati pisan. Dan Muhammad Munkadir dari Jabir Abdullah, Nabi SAW bersabda, orang yang bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali pasti dipenuhi 100 hajat atau keinginannya. 70 berupa urusan akhirat dan 30 urusan dunia. Hadis. Mani aya pisan namana teh masih taruduh pisan. Said Umar Ansori, salah satu peserta tentara pasukan perang Badar berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bersolawat kepadaku 1 kali dengan ikhlas, maka Allah memberi rahmat 10 kepadanya dan derajat ditingkatkan 10 tingkat serta diampuni 10 dosanya. Al-Faqih dari ayahanda Sofwan As-Sauri ketika tawaf melihat orang setiap mengangkat kaki dan meletakkannya membaca sholawat. Lalu diperingatkan, hei kawan, kamu tidak bertasbih dan bertahlil, melainkan terus bersolawat saja. Apa dasarnya? Jawabnya, siapa Anda? Semoga Allah menyelamatkan Anda. Jawabnya. Sofwan As-Sauri lalu katanya, seandainya Anda bukan orang populer saat ini, pasti aku enggan memperkenalkan diri atau membuka rahmatku ini, katanya. Sewaktu aku menunaikan haji bersama ayah, lalu ia tertimpa musibah atau sakit di tengah jalan. Pada suatu malam aku tengah menjaganya, mendadak ia meninggal, sedang mukanya
berubah menjadi sangat hitam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mukanya segera ditutup dengan sarung, dan di tengah kesusahan itu aku tertidur, mimpi bertemu dengan orang sangat bagus wajahnya dan berpakaian bersih serta semerbak bau harum. Mendekati mayit ayahku, ia membuka wajahnya dan mengusapnya. Akhirnya wajah ayahku berubah menjadi sangat putih. Lalu ia kembali dan dengan cepat aku memegang gamisnya. Seraya bertanya, "Siapakah Anda ini?" Jawabnya, "Masa kamu tidak kenal? Aku inilah Muhammad bin Abdullah, pembawa wahyu Allah Al-Quran, dan ayahmu adalah orang yang terlalu menuruti nafsunya, banyak dosanya, tetapi ia senang bersolawat kepadaku. Kemudian sewaktu ditimpa musibah yang sedemikian ini, ia minta bantuanku dan aku cepat-cepat membantunya. Dan ketahuilah bahwa aku senang membantu orang yang banyak bersolawat kepadaku." Akhirnya aku terbangun dari mimpiku dan terbukti dengan nyata perubahan wajah ayahku menjadi sangat putih. Terus sakit panjang lebar gitu namanya teh. Keutamaan sholawat gitu. Seueur dicontoh-contohkeun di dieu. Beribadah pada serada kumahanya. Karita ku ti kapungkur dongeng mamanya gitu. Di urang tang-tang beradahan itu sakdi gitu. Emut kapun bapaknya kasepuan urang sadaya. Jadi dongeng sakdi. Cariosna teh buat tehnya cecek teh gitu terus ngawitan di Jakarta nanti mau dipapakeun ku pamegah ketika dijajakeun dan harari mah teh kitu rupi nama meureun mama teh kitu jadi emut aya tos sepi tos sonten teh meureun nembage ninggana teh misahkeun putrana gitu bari teu dilongok bari teu kumaha gitu di sok nguleng bae sonten dongeng minina gitu cenah geuning asa teu parupun hayang mempoca anak cenah ka Jakarta ayeuna mah kan itu bari kana naon teu terang alamatna sareng saha kayak nya cenah tapi mamana teh teu rek sareng ngahuleng lami-lami nah penasaran cenah rek mangkat wae cenah gitu angkat gitu. Bisa daun itu teman-teman aku datang sapa dokter deh minta kapanggih mama dugi ka mana nya teh kadipaten di panggih teh aya mobil teh aya satanaon ulang bisa di mama teh cenah balik deui nyamun atuh macam eta teh kantos kikituan teh kantos di luar sulang nya pun teh digere-gere da meureun perasaan panasarana gitu kemudian mencika dan namanya itu pernah dilongok-longok kaca mangkat begitu jadi mangkat deui nanti tos cengang puniatna nanti kan itu dongeng tadi itu mah kumaha tuh biasa ka dieu geus mama teh cenah sholawat bae terjadi segala seperti anu ku keukeuh mah Gusti Allah marengkeun jadi terus jang di Kanjeng Nabi oge kitunya teras begitu terus di jalan teh cenah tepang sareng jamangora cenah laki siga mah alat ongkoh cenah kesurat kemudian alat pemerintahan gitu tapi sanes sementara gitu ngaranna teh si bekaina ge emut kan si Miss Nanda cenah gitu bapak pada ka mana dan saya kata diterangkan
tapi terang alamatnya diterangkan. Tapi mama asa hate ruas burus di sholawat diantarkan gitu. Cenah ge da asana teh di mana di Jakarta nanti di Anjungan cenah gitu. Jadi nanti jadi di Jakarta nanti sanes di kompleks, sanes di asrama, di PHP-keun, misalnya si PHP-keun dibiarkeun di bagian anu penampungan anu bade naik pindah deh teh kana kapal tadi dinya. Da perumahan kan kenging, sepadu kenging we warna dirinya dibiarkeun di tapi didaftarkeun oke. Gitu. Terus ketika dibawa ke imah, aduh, wah jiwa bodoh itu mama terus cara membaca. Paling udah nanya maksud dibawa ke imah, bawa beta kan di mana beta gitu. Jadi kali itu nanti kana beta. Dan kali itu nanti jalan alih terus ke Anjungan disebutkan beras nanti kali itu nanti kan ke laut dan eta da kanggo anu bade misalnya ngalih di Lampung ke mana jadi sementara didinya ditampung heula di penampungan didinya ya ada suka oge nyelarina aduh sih mama tuh meni mama tuh panas sekarang teu nanti kakarek uih di rumah sakit ngalahin genetika Lilis dia di mana ngalahin awal cinta di rumah sakit jadi air di Jakarta Utara di Anjungan sana di tebih lah gitu air ngalahirkan di Jakarta Selatan di daerah Bintaro di rumah sakit Angkatan Laut jadi mun besuk teh mun hoyong besuk teh di enjing teh wajah teh bagi kali itu teh dia sabuk opat waktu mangsa baru yang karek hijau yang tadi adik kabujeng gitu eta teh nu jajab teh ngiring ada teh pamis nanda nanti gitu terus bapak gimana senang nginep apa gimana udah nginep nanti saya kesini lagi besok kalau bapak mau pulang tapi setelah namanya bawa ujar lengkap kan dijawabkan bawa ujar terus pengalaman mama teh sakalina di depan eta mah di rumah sakit orok kene pisan kadiekeun mah meureun tos ada terang tos ngalih ka kompleknya ke Cilincing kadinya tadi komplek Dewa Ruci gitu gitu teh hari teh sareng manggani nu digang eta teh gang digang Saripasi ai manggani pan militer mun aya bari tugas kali itu pan ka kami lu cenah aya pemuda cenah gitu karek warga cenah balik ke rumah sakit hayang nempo deui cenah jadi eta mah tepati teueung aya nu ngarencangan gitu ai ngalih ka di ai kinya ka pendak di komplek di waktu itu kudu pangker pisan di komplek anu terakhir pembangunan anak gitu ai nomor kalinya teh nah yang mana si Ujana mama pas makan harita teh nuju ka jantenan Gestapo gitu tapi waktu zaman teu ngiring Gestapo eta mah masih misi perdamaian dunia dimangkatkeun ke Pakistan merebutkeun daerah Kashmir sebenarnya anu mainan terang teu dina sejarah aya perebutan daerah Kashmir nya tah kadinya karena iraha can mati iraha mangkatna duka ada mangkat aja dirahasiakeun kayak gitu di depan kapal torpedo jadi dirobetkeun kapal ieu ai mamana teh kapengker ningalian ai anak teh saha di dieu nya ieu sareng budak orok mitenya ai itu tetangga nya ai salah sama terus aya aduhna tapi tatan ka ieu santen di babaran kene tatan saat kali itu kosong nyali kali itu ai sumur mana seopat-opat nyariung panitia ewang kita numpang pan pengker ke pendak pengker payun ke pendak payun dari kitu teh mun sumur seopat nyali biasa ditingali sumur teh can ayat saya nih kumaha cenah ngurusna nyaduk atuh mah gitu jadi marisa mah teh sekedar gitu nah urang ngomong beres geus lain melu balik bae mama sekalian di Mang Oni
kayaknya kita mikirnya mama gak tahu nanti nya hari taman datang dulu bapaknya udah lagi hari kene sahur aujat teh ulah dikantorkeun ka mana-mana can pesan bae dongkap Rai mama nanti itu di dia teh nu joget gencana di masjid teh ngatakeun upami istri kantorkeun ku pamunggat ulah wantur-wantur pokoloyangan dinyalkeun teh gencana eta ngatakeun ngabewarakeun eta aidak anjeunna nu keuna kitu jadi ngahulang beka sanjeunna jadi kumaha moal milu jeung mama ayeuna nya itu demi aya milu teu bisa panu milu kena nya mah budak mah engke urusan mama dasar teh ulah ngantunkeun jeung ngantusan dongkap geus satu marek balik deh mah can Mang Oni kana bari rada ngejat bari dahna kumaha meureun nya kitu campur kumaha teh kitu nya mun atuh kumaha hah galau meureun kurang mah budak orok ditatampek we ke cetak kitu datas umur 31 jaba eta teh dungdang sore teh makan teh da hari teh terus lilis lahir Juli, Agustus, September terus mulai ramai eta tah. Raramena aya di lemburnya di negara urang nuju raramena Gestapo tapi misi kemanusiaan mah anggar diteraskeun atus jang ditu ngukur bade ka ditu. Jadi membantu meureun feder mana tembakan rame. Mana budak dialkeun sorangan mana. Nya di beuwi teh atas taitan aya naon can aya sumur can jeung budak orang sakitu. Diajak balik wajah mana teh ulah jadi kita amuk-amuk gumeureun sekoroyong meh geus mamarek balik bae namun atuh mah teh atas di jalan ku teh udah di papanggawe ningalikeun mama di jalan ngintip we jeung Mang Oni teh berharap ampe balik deui puncak jeung bahasa ayeuna mah di dadahan nya mun baheureuh marek diulang-ulang gitu teu eta teu ngaliuk mah teh terasa kitu terjadi segitunya kaperih kolot tapi oge tetap harus membawa ketegasan merangan batin tak mama bulak balik hari itu balik yang terang alamat dan nu berkesan nya eta nu terang ngawitan dituduhkeun ku si Miss Nanda nah budak teu bageut cenah gitu jadi karituna teh kana beca da teu biasa ngomong teu biasa naon dan terus ke ujung ke sisi laut jadi meureun ulang-ulang terus kadikeun nama terus ada rame nya sok nu sanesna kada itu ya ieu mau teh masana teh gambaran kanu arano untuk nya cek bahwa kesempatan berhasil untuk berhasil itu tidak semudah itu jeung da nu sanes teu kedah terang cukup uasana ini mah urang mandongeng mah gambarannya kanggo urang kitu nya nu kubu nama urang bade negeskeun kumaha dasarna sholawat kantun urang jadi angunkeun ngahulang daripada mikiran itu para rubuh urang teh sholawat daripada ngumpul ngobrol untuk rubuh mending urang teh sholawat gitu terus karuan ari mana terus kolot gitu nyarek naon deui gitu tapi nya siga nanti kanggo anu oge daripada ngumpul teu puguh ya terus dibongkar teh nya sholawat teh nya teh berat-berat teuing gitu tapi ada ya pisan mati pisan ya teh akibat nanti hasil nanti gitu terjadi iya mah puntennya sateras ada urang mengawas sareng sanes sareng nu sanes sareng kekeluargaan jadi tah terinspirasi ku nok geulis eti jadi ceng teh bener ari ngawas teh jadi ulah lugu teh jadi ada sedikit informasi anu jadi menggugah teh kitu saling nama sian pengalaman gitu pada setiasa kurang dicandak anu saena gitu ngamen teu monoton teuing gitu karesan di dieu
bade madan sholawat emut dasarna sholawat anu pernah diatakeun ku Mbah. Jadi kadikeun teh padahal mah keur budak ge sok nyarios ke mun geus nah sholawat bae ngaji salat sholawat. Tapi harita mah nya kakuping tapi kitu teh aya terus diterangkeun kitu mah terus ieu mah jadi mamana nyalira ge mun itu negeskeun pisan kitu teh. Dan urang oge nya sanes teu aya lepatna sakedahna urang oge. Kantun eta teh mada urang mau ukur sholawat tapi engke anjeunna anu bakal ngabagiakeun urang kitu teh. Tang selinganana urang teraskeun deui. Dari Amardinan dari Abu Ja'far, Nabi SAW bersabda, orang yang enggan atau lupa bersolawat kepadaku berarti ia tersesat jauh dari jalan surga. Al-Hadis. Dari Abu Hurairah dari ayahnya, Nabi SAW bersabda, ada 4 faktor penyebab penyesalan atau kekecewaan, yaitu 1. Kencing berdiri. 2. Terburu-buru mengusap dahi sebelum selesai sholat. Pansok kadang-kadang teu sadar. Ai panangan mah ompoh-ompohnya eta teh ayeuna mah kedah emut-emut kitu simpanan ku baha meula karek panangan. Tidak menjawab suara azan atau muadzin. 4. Tidak bersolawat kepadaku saat aku disebut orang atau disebut kikir membaca solawat. Dari Abu Hurairah alaihissalam, Nabi SAW bersabda, bersolawatlah kepadaku karena dengan solawat lenyaplah kotoran atau dosamu, dan memohonlah kepada Allah dengan wasilahku. Para sahabat bertanya, apa itu wasilah? Perantaraan ya Rasulullah, jawabnya, yaitu derajat tertinggi di surga yang tidak mungkin dapat diperoleh kecuali hanya oleh 1 orang manusia. Harapanku mudah-mudahan aku Muhammadlah satu-satunya manusia yang mencapainya. Seandainya balasan salawat bagi pembacanya terbatas hanya memperoleh syafaat Nabi SAW, itu saja sudah dapat dipastikan cukup menjadi kewajiban bagi manusia yang berotak normal untuk meningkatkan atau memperbaikinya, apalagi dengan adanya jaminan diampuni dosanya dan memperoleh salawat atau rahmat dari Allah. Kurang hari kedewakan gitu pada mah ketika sebuah enak salawat tapi jaminan teh meni upah teh meni seueur pisan meni royal gitu teh. Tapi mana gitu dia merenang nyai terparang dikerjakan ke orang yang berisah gitu. Pada orang niat ningali karena ieu-na mana ieu pisan. Munal pisan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi SAW. Oleh karena itu bersolawatlah dan uluk salamlah kepadanya, hai orang-orang yang beriman. Pada setiap ibadah seruannya langsung
ditujukan oleh Allah kepada hambanya. Tetapi ada kelainan atau keistimewaan khusus ibadah sholawat. Bahkan dinyatakan Allah sendirilah mengawalinya bersolawat, lalu diikuti oleh para malaikat. Pada akhirnya diserukan dengan tekanan wajib bersalawat manusia yang beriman. Maka dengan demikian terbukti dengan nyata bahwa salawat adalah ibadah yang paling istimewa atau tertinggi di antara ibadah-ibadah lainnya. Al-Faqih dalam ulasannya. Dari Abdurrahman Abu Laila dari Ka'ab Ujrah kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sebaiknya atau cara bersolawat kepadamu? Jawabnya, bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita wa barakta ala ya Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ieu mah nulis sebat sholawat Ibrahimiyah kajengan urang nuju tahiyat. Tahiyat ieu sholawat nu saena nu ieu. Setengah lainnya sholawat yaitu Allahumma sholli anta wa malaikatika ala Muhammadin. Setengah lagi sholawat yaitu Allahumma inni ushiduka wa ushidu malaikataka anni usolli ala Muhammadin. Artinya, ya Allah, aku mohon persaksian darimu dan para malaikatmu bahwa aku bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada pula salawat seperti di bawah ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an dzikri ghafiruna. Artinya, ya Allah, tetapkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, Nabi yang ummi, dan seluruh kerabat serta sahabatnya, sepanjang manusia berzikir atau melupakannya pada jumlah mereka. Jantan salawat pesantren orang pilih tapi anu sok ku peribahasa ibadah ya eta Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Atanasi Allahumma sholli sallam salat Ibrahimiyah ta anu lengkap anu eta itu. Urang kantun mikir kantun milih. Tapi ya kalau sadidinten di bumi barikan itu kademnya nu mana wae ge sami bae gitu. Penting ulah teu sholawat gitu. Ieu teh materi na tos biasa terus gampil. Namun nu diperogikeun teh dipaheutkeun deui, diingatkeun diinyakeun kitu tah. Sakitu ieu na upahna teh maneh sakitu marunana. Da engke teh urang teh paminta di pasien syafaat ku anjeunna ka mana? Urang nu pugutos kumatna pan batur oge ngarep-ngarep kitu. Tapi urang teh asa naon? Asa harianeun kitu. Buat kitu-kitu bagaimana kudu teu kabujeng mah teh kudu hilap gitu. Ai hilap sareng teu nama eta mah kumaha aturan. Materi sakieu manawi tiasa katampi, manawi seueur mangpaatna. Ieu menuku kumaha kanggo buat pribadi kanggo mimih nyalira kitu nya. Da ari nu arana mah panjang kene waktos caritana kitu tapi nya duka teuing nya kitu tah. Jadi aya nama rek sepuh rek anom
kurang sareng emutan bae gitu. Terus ibadah panjang-panjang terus telepon sholawat gitu. Jadi emot paingan mama kapungkur sakitu gemesna sakitu keukeuhna bisa kapanggih si anu pergi make sholawat. Wah ka Jakarta teh mari terang alamat ka anjeunna bae kitu bari siga nu minggat teh tirieunan teh kitu ku keukeuh meureunna melang gitu. Dari itu nanti dah nyalira di kantunkeun teh 8 sasi, 8 sasi gitu tah. Terus ngalahirkeun pleng 7 sasi. Jadi itu mah teu kedah dibahasnya masing-masing bagianana. Mana kitu Gusti Allah tos diukur meureun tiasaeun. Ieu mah meureunna mah tiasaeun. Penting orang syukuran. Alhamdulillah kuatos beri kawayah kieu ayeuna disuhunkeun pidoa ti sadayana. Mugi dipasang sehat walafiat pokona dipasang iman anu pageuh anu pengpuh nu tiasa kacandak di ka mautna engke. Disuhun pidoana kana ge da umur mah teu tangtos sanes ku teu tangtos nah kitu. Da teu ai Yusuf mah jadi bahan pertimbangan perhitungan. Pancik mawati ge cenah ge ari bubuahan ge cenah ge ari nu asak terus asak na tangkana. Daripada ragrag teu kada hari ala. Amun buruk mana ragrag kitu teh jadi urang teh aya lepatna sasadu kasadayana kalumawasan mimpi sepuh nanya hapunten kasadayana disuruhkeun ridona ti sadayana. Ayeuna urang ngariung sakieu nikmatna bari ngariung bari pangaosan. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab keutamaan salawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi aya perlu diemutan aya 4 perkara anu jadi sumber kerasna hate. Di hadis an Abi Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala arba'un minal jafa. Di riwayat ada di riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indau 4 sumber tina kerasna hate. Jadi keras hate teh sumberna ya hiji ayyamul rajulu wa huwa qaimun. Jalmi kehampangan baris ngadeg berdiri, kencing berdiri, itu berarti jalmina bakal kena penyakit asate. Kedua, wayam sahaja bahtahu qabla ayyafruwa minas shalah. Kedua, nyata ngusap wajah satatan beres salat, ya, satatan salam. Satatan beres salat. Memang hukumna makruh. Kami ngusap wajah teh menuju salat, ya, menuju salat ngusap wajah. Nuju ya ketika salat. Menuju di ruang salat maksudnya ngusap wajah itu hukumna makruh. Katilu wa yasma'an nida falyashhad mislama yashhadul mu'adzin. Katilu sumberna hate keras nyata dengan jawab adzan. Dengan jawab adzan. Dengan jawab adzan ya. Otomatis menunggu adzan makanya sandawa anak itu nama gitu. Ya dengan jawab adzan bakal keras hate. Nomor 4 wa an al-qura indahu wa an udkar indahu falisalli alayya. 4 sumber kerasna hati
upami kaulah disebat dengan maksana Nabi Muhammad disebat pada salli alaiya dan yang merangkan kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi upami mirang Nabi Muhammad disebat ya orang salawat sejaga Muhammad wa ala Muhammad. Itu di antara. Terus kedua tadi ditekankan oge sejadi keutamaan sanesna salawat istimewa nata di antarana upami Allah niwarang ibadah sareng kasayang Allah Ta'ala ngiring gitu ya. Tapi pelebah merintahkan salawat Allah ngawitan anjana ngawitan mayunan ngawitan gitu ya. Sebagaimana di Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 56 a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sebenarnya Allah serta para malaikatnya salawat kepada Nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu santosan Allah ngabarkan yang Allah serta para malaikat salawat nembe Allah ngajak jadi mukmin ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya keutamaan dina ibadah salawat Allah oge ngiring melaksanakan salawat gitu. Oge para malaikat ya sanes dan mukmin baik anu beritakan dengan salawat tapi Allah oge sareng para malaikat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ayat ieu oge ieu hiji-hijina ayat di Qur'annya tentang salawat teh. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ayat di tengah hiji-hijina ayat di tengah-tengah ayat upami nu sanesna di awal biasana ngawitan cek ya misalnya ayat ngenaan perintah puasa paling terkenal tak ayatnya kumaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu ya ayyuhalladzina amanu dipayun di awal ayat tapi salawat di tengah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu pasti ya ayat hikmahna ya pasti ya. Tuh, jadi silakan baik pindari rahasia ya sebab ya hiji-hijina ayat kalimat ya ayyuhalladzina amanu ayat di tengah-tengah ayat entah seperti ayat-ayat nusanes. Terus terakhir iya no paling penting sareng iya anu mungkin orang sering malas ya non malas sanes malas memperbaiki bacaan salawat teh. Jadi orang mah baik salawat nu aya gitu. Padahal coba tingali ya teh. Yang mungkin oke urang teh kayana teh dituntut teh ngapal-ngapalkeun salawat anu ti Nabi teh. Sebab para sahabat oke naras teh salawat anu kenging Nabi teh anu di langsung diulang ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten aya redaksi selawat anu Nabi ngadameun lagi gitu. Ya contohna warawa an Abdurrahman bin Abi Laila an Ka'ab bin Ujrah ya. Qala Ka'ab bin Ujrah sahabat ya teh nyaur ieu ka Nabi, "Qulna ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Saur Ka'ab bin Ujrah, "Iya ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Kumaha salawat ka Rasul teh kumaha? Qala Rasul ngawar qulu ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah iya teh salawat kenging ngadamel Nabi ya teh. Tuh. Tapi sebenarnya teh pami yang mungkin tapi abdi sangka saya teh mungkin capek titos iya teh ngabahas salawat tadi gitu ya. Nu paling penting disimpan di akhirnya teh yang akhirnya teh. Padahal yang paling penting sebetulnya. Iya paling pentingnya sebetulnya. Di antara paling penting disebut paling pentingnya sebab iya ti Nabi maksudnya. Ti Nabi gitu. Jadi di masyarakat oge itu sebetulnya teh seorang teh jalmi seseorang kian karena kebiasaan teh tibatan anu paling penting di Nabi teh. Tapi pami ngajak ieu teh langsung disebat macam-macam anu ngajakna. Padahal ngan ngadugikeun saya dia kitab gitu ya. Ngadugikeun kitu teh bade ngalawan kebiasaan teh. Itu sulit luar biasa. Sulit biasa. Coba angkena misalnya kieu. Maka abdi nganjurkeun kieu bae. Sing aya rasa penasaran teh urang teh. Karena hoyong ngahadean amal-amal ibadah urang gitu. Ya maksudna upami urang tos biasa kitu tika pungkur ternyata kapendak. Nembe kapendak nya urang salah ti baheula ya urang kena memperbaiki. Gitu ya. Dan perbaiki. Jadi entong angger teh santos orang mendak namina oge milari ilmu. Kan istilah milari ilmu. Milari teh mungkin nembe kependak, mungkin anu teh aya kependak, mungkin nembe ayeuna kependak. Sudah ada perubahan. Ada perubahan. Mak, iya pentingna ngaji teh. Upami ngaji teh aya perubahan kage naon ngaji. Mun bah paribasa teh gitu. Saya emang sajabi hitung izin misalnya tinggal lengkahna, tapi ilmuna ieu teh gitu ya. Maka perlu model salawat oge kurang merahaskeun deui ya teh gitu ya. Sebab salawat teh aya ribuan salawat teh. Sampai aya anu teu paripu, ca abdi mah teu pupuk ya teh. Iya na teh ditujukan ke salawat. Misalnya kieu, maka surah abdi oge tadi sing aya rasa penasaran hoyong milari ibadah salawat anu leres nu kumaha gitu ya. Nu puguh sumberna ti Nabi kumaha gitu ya. Coba anggeuna misalnya ayeuna nu sering googling istilahnya. Misalnya kieu salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Pilari iya salawat aslina di mana gitu ya. Cari orang sing penasaran deh. Sebabna disebutkan eta teh salawat kangge Toha aja ala Toha Rasulillah. Itu Toha bener ente Nabi Muhammad gitu ya. Bisik Toha bisik Pak Toha nya gitu ya. Gitu ya. Sareng asal usulna eta salawat teh anu salatullah salamun ala ta'ala ta'ala Rasulillah di sahabat sanes eta mah. Itu di Jawa Timur eta teh ningalina teh. Di Jawa Timur berarti di zaman-zaman belakang-belakangan ayeuna atau di baheula. Tah upami nu salawat nu ti baheula nu ieu sebetulna kunaon margina ieu sahabat naroskan Nabi ya. Sahabat naroskan Nabi berarti ya teh umur salawat ieu mana Nabi anu ngawalerna pasti ya teh anu laku orisinil ya tibatan salawat salanu ayeuna. Gitu ya. Maka abdi oge ya. Abdi ya nyalira ya. Seueur oge ilmu anu kenging mireng eta teh. Ilmu nguping maksana di baheula oge salawat gitu ya. Tapi santosna buka kitab gitu ya. Dicocokkeun anu kapirung ku abdi ti kapungkur bener ente jadi marios sendiri maksana. Oh ternyata salah gitu ya. Ternyata pami dicocokkan teh aya bae kesalahan-kesalahan gitu ya. Coba tingali pami iya salawat ti Nabi ya teh. Sebab Nabi langsung ditarasu sahabat namina Ka'ab bin Ujrah sareng Nabi nu langsung ngawaler iya salawatna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu ya. Ya oge anu
salian redaksi iya, tapi riwayat ayat hadisna oke. Insyaallah rahira ranningali susunan sholawat anu aya riwayatna di sahabat ya, di sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu sanes-sanesna kena orang prios, sanes anti nu sanesna. Maka model abdi oke, kangge abdi ya. Sholawat anu model kieu yang mana abdi ya, mudah-mudahan nu sanesna tapi pasti benar pasti ya. Sebabna ti Nabi pami abdi teh yang mudah-mudahan leres bayinan Allah oke. Sholawat anu model kieu dipakai bacaan penting misalnya. Bacaan penting mana misalnya dipakai menuju sholat gitu. Kan sholat penting bacaan-bacaan diperhapuskan ya teh gitu. Tapi pami salat sanesna yang ngadaman ulama misalnya itu biasanya Pak Abdi dipakai mungkin pembukaan pidato gitu ya. Pembukaan sambutan dipakai oke. Tapi ditempatkan ya, ditempatkan mana-mana terutama tempat-tempat yang paling penting di ibadah gitu ya. Dina ceramah oke sebetulnya kata Nabi Nusanesna itu yang paling saya sebetulnya kami ya pakai iya sebetulnya pakai anti Nabi gitu ya. Wallahu alam, mudah-mudahan salamnya dihampura ke Allah, mudah-mudahan berpatah, mudah-mudahan mendatangkan manfaat ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi sada ibadah sing aya rasa penasaran di orang nanti. Penasaran margina hoyong ngarubah maksudna hoyong ngarubah langsung saya maksudna gitu. Ulah jongjon bae gitu. Mana jongjon. Coba nu googling anu sering google gitu ya mata. Googling artis bae gitu ya gitu. Ibadah-ibadah gitu dia kan gitu. Salat dia misalnya nu sering dinyanyi-nyanyikan misalnya tipil kulub gitu teh gitu ya. Karena nyanyian tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub gitu. Itu cari salawat tibil kulub siapa pengarangnya. Coba googling lah. Terang pasti orang sejarah gitu ya. Oh, gitu. Dan terus upaminu awal-awal misalnya salawat yang versi Nabi gitu ya, yang susunan Nabi pasti ada contoh-contohnya gitu. Yang mudah-mudahan ya jantan pemicu orang kangge nambihan umur, mudah-mudahan nambi saya ibadah ya margina ku orang dipilari ilmuna gitu. Kan Nabi oke nyebatkan utulul ilma gitu ya. Kalau istilahnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu kewajiban kangge jadi muslim gitu. Nyari lah gitu. Ya namanya nyari mungkin aya nu kependak ti kapungkur mungkin aya nu kependak ayeuna-ayeuna bagian dari itu ya. Namanya nyari oke. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dipanggihkan ku Allah, dipertemukan dengan ilmu-ilmu ibadah yang memang ada riwayat-riwayat di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan datang kesempurnaan orang saja. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malina ma yaqana fa'na bima lam tana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.